Ih, ubeng usum hujan akhirnya keplakan deui ya. Nang, Naon we atuh kere kayeuna mah tomat, buncis, naon we lah urang plakeun ku kudu usum hujan. rek bae rek melak naon oge rek sampe, rek tomat, rek buncis ge. Hiji nu ulah teh. Jadi pahing pisan teman. Naon nih? Belaka gorengan. Aya kitu binih nanyi. Coba masyakeun batur, ngadukeun batur, ngomongkeun batur eta teh bibit kagorengan. Kacau bukan nama hirup aya nu kituan mah. Ya ulah atuh aya kitu hari pelak. Ulah mana teh? Nyi rek ka mana nyi? Sekalian sabun. Sakalian di TikTok. Nyi, sakatenan sareng kopina. Mohon siap Kang. Aduh, poho. Nyi, oi. Cenah si keteh nih kawikeun pisan. Naon deui? Cenah ieu teh. Naon deui wae? Sakalian jeung korek teu boga. Lain kita tadi sakalian jaga kehet ngagawekeun pisan ka pamajikan teh. Kurang kehet wae atuh. Geus dengeurnakeun. Nyi kunaon nyi ngadopan emer aya nu bocor. Dina nu bocor tempo tuh bocor pisan. Din ngajukeun bantuan Kang ka pemerintah. Geus. Nah, tuh can cair kene ning batur mah geus calair. Teuing atunya teuing kumaha baturan geus kitu. Persyaratanana meureun kurang. Geus persyaratanana can. Geus. Naon? KTP. KTP hungkul. Ya heeh. Sok salah tuh. Make kakak. Oh, make kakak. Tuh da kakak di dieu mah jauh tuh nyi. Kakak jauh kumaha? Jauh kakak di dieu mah di Garut. Hah? Dasar salah 13. Kartu keluarga. Oh, kartu keluarga sugan teh kakak Rancel. Aing mah. Nyi, tingali ya. Bayaran listrik gede-gede teh ieu teh. Abang bisa gede gitu. Pan urang mah kulkas teu boga. Magicom teu boga. Anya oke ku urang mah. Nah, bisa gede gitu. Hanya Teuing atuh. Tugan eta. Masang naon di mah. apa tuh bukan naon tapi mayar nih mahal itu geus naik gitu listrik teh. Ini aku naon. Ah, tuh aya si Olot urang tanyakeun ka si Olot heuh. Heeh, sok. Lot ka dia sekedeung Lot. Aya naon atuh rariweuh teh ngagoroan rek balik. Aya naon teh? Lain, iya mayar listrik mahal wae. Kumaha solusina ngarah kada murah. Irit maksudna gitu. Atuh buat dipake mah listrik teh. Geus teu dipake mah kada poek atuh. Aya nama gampang solusi yang listrik kayak irit mah. Keke usum Cilaru irit. Datang Cilaru mau diserang ke Cilaru, diparawekan ta lampu teh mau diurungkeun. Aduh. Nya. Kunaon ningalian wae langit. Nu kabentang Kang mengecaan. Ari si Radu suka bentang. Rek kumaha nyampeurkeunana, da jauh. Buhan we tuh. Di imah ini ngecaan si Radu teh suka gembrok. Beureun ka bentang ge sarua. Memang na bentang teh lampu. Dasar geblek. Duh, tinggal di pamajikan urang. Loba ka mones. Wah, aslina eta teh. Nyusul bisa, nyamu bisa. Pokoknya mah segala bisa. Pamajikan urang mah kesenian oke bisa nyalikeun ngacapi. Gitu. Tapi aya nu pang hebat-hebatna pamajikan urang mah. Naon tah? Ngabeakeun duit urang, jeung nyarekan urang. Kasaha teh teh? Aslina. Kan, si kopi lebaran beakeun tadi menang minum. Oh.
Kang kayaknya si Neni tadi salakina dendam dari grup mabok cik anak mah. Ini mabok banget teh salakina teh. Ulah ditulikan dia begitu gawe. Atunya Mata ngahamurkeun duit. da aku perasaan mah anu ngabeakeun duit mah lain anu mabok. Kan nyai oge saminggu 2 kali ke salon. Ngabeakeun duit meuli lipen, meuli wedak. Iya, hari eta mah perlu. Bener teh mah ngarahar beki geulis pamajikan teh. Hayang akang pamajikan katingali goreng. Oh, iya mah boga ide cemerlang. Ibu bisa nolong naon? Eta mending kene rek nyobaan ah mabok ah. Nah, Ngame katingali geulis pamajikan lamun aya pikiran. kurang aja. Kang, hirup teh hayang juga batur ih. Gede hutang, gede milik. Boga mobil, boga TV, boga kulkas. Thank you wae. Nih hirup mah ulah panasan tah kudu model termos. Jerona panas, diragap tiis, so gerak pagap ye. Mau ngdalain cai. Pamajikan teh emangna cai. Oh, iya mah ulah seperti kitu panasan. Kudu sakit-sakit termos. Kang, minta duit. Keur naon? Bayar kredit. Pan tadi geus dibere. Pea, tadi mau pakai mangemo. Isuk teh boga keur kredit. Matak oge tong sagala dicokot atuh. Nyaho keur usaha keur kana ieu. Rigus, kudu kumaha tuh udah butuh. Da ada butuh oge kudu inget kena penghasilan tuh Dah ya. kacau wae lah. Coba kahayang. Bahaya juga batur. Matakna nyi tong sagala dicokot. Cie. Curhat ya. Lain curhat doang. Pamajikan unyam minjem wae ka kredit jeung Bang Emo. Tadina atuh dul, urang teh dah yang siga batur, segala boga. Ari kira-kira teu boga mah bi mang ulah maraksakeun teuing kalieur-lieur bye Sugan. Dul, ya memang geus nyaba. berarti mana mah di dukun di mana Jauh pokoknya mah. terus Mang teh tah dibere ieu naon eta Ting menyanting naon pokoknya malah selina aslina. naon ieu teh Ting menyanting naon ieu teh di jerona teh. jadi mang kadukun eta teh naon tujuanana Hayang usaha aya kamajuan we dul. hayang kabeli mobil gitu hayang hayang boga imah alus gitu gitu. oh ari dukun kumaha itu mang Nya kitu we. boga mobil Henteu, di mana alus teh henteu da di saung. nah naon ari mah aduh tatanya dukun ge ripuh teu boga naon teu boga mobil coba gimana ge biasa-biasa naonan lieur geus dukun segala usaha anu pugu mah Bener dipikir-pikir mah urang anu belegug dukun oge teu boga naon hay mah kadi kitu. bi geus nuhun ieu piring aja beresan ngareus Nah, kita minta dahan. Bibi, geus. Kumahan kali itu kusarangan piringna. Kumaha leungeun beri kumahan wadahna. teu salah ieu teh aya perkara ngadahar jeung kita rumah piringna sakalian rantu we pemakaian we kieu ai kalau bayar rese alam itu sudah ada aja ai pakai nama rantu ya tangkuran ya ai jadi ondro itu aya keur nongeng cikeun we teh aya ku aing teu ieu sia teh ya cek cek Naon ih? Kredit. cek kene kumaha hari euy teh ieu langsung
panci termos tadi bayar-bayar setiap naon cek Kadengan ku tatangga era. kumaha tuh iya Amun eueuh isukan deui. Eueuh isukanana deui, isukanana deui. terus Lamun eueuh isukan, ya isukan deui. sukan mah lieur Dadah, puas teu hasil. Uyo. Kom Wah, aya kitu si Kemang teh Assalamualaikum salam. Mang So kadieu. Dur, ka jero. siap duh kebenaran Mang euy Naon aya naon gitu tuh? udah kan duh ngadat Mang euy Naon? iya hayang terek Oh, duh. hah Oh, ieu mah pesanan Pak Kubu. Budakna cenah aya nu karek. ada marila teh nyeun deui lah Mang mah Hiji hiji pan aya dua geus we ka kubukeun hiji atau Mang yen Oh, hiji biolongan, ai ka pesanan kubu mah dua. isukan ieu ayeuna budak ngadat hayangeun Geus dipesenan eueuh. geus lah ieu ayeuna bae tuh kabok lah Nah, di nya dinya mani sabaraha gitu. aya sabaraha gitu Ada pesenan ieu mah tuh. sabaraha gitu ieu Oh, wanina sabaraha ieu mah pesenan duarana pesen. lain ieu bae hiji we da jam budak itu ngadat budak bae da kubu mah tuh Bae, lain itu jam 50. kolot ieu kolot hah Daek 50. aduh nah menikah bina-bina teh biasa ge 10.000-an we teh Oh, da ieu mah pesenan kewe isukan atulah dipanggilkeun ku di dieu. goblok teh aduh bobong aya pesanan ti kubu aing aduh teu nyamun pedah ka budak keur ngadat kitu teu meunang teu goblok anjing biasana ge 10.000 ka bina-bina tinggal 50 kos lain jeung tetangga goblok ieu mah kieu emang ayeuna mah heuh sok bae jadi ieu ku abi nya 50 ngan wayahna ieu kan teu hafal hargana sakitu nya teh 10.000 ieu mah heula 10.000 ieu 10.000 heula nya 10.000 heula ieu dibawa ku abi nya isukan sesana bari mesen hiji deui beusi ieu ka babarian ruksak ngaran budak nya isukan hiji deui ieu wayahna 10.000 heula jadi sakalian isukan nya kumaha heuh dipanyana da beuh teh nyaho pe 10.000 we da Ayeuna isu pokoknya isukan mesen hiji deui da ieu kan bisa teh ruksak ieu ngaran budak sangeunahna pokoknya isu jadi mesen hiji deui jadi bayar jadi 2 oh kembali ari kitu Nya. mah lajon kewe no teh amun kubu ka dieu kayaknya kakara hiji kitu nu penting mah kaku kacocokan ieu Heeh, budak kuing mah ge kitu we mah katurutnya ieu wayahna sakitu heula nya wayahna nya mah nya Heeh. pokona isukan kade hiji deui ieu nya siap. heuh kitu nya mah nya assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Aduh, bakal bener gitu sih kado dak sabaraha kali oge tara bener sih eta mah mayana. Tapi sugan aya mah bener. Boga meureunna teu si nyai ya meuli beas jeung udud. Kunaon si Akang jiga nu kepieu teh suruh ngasarenge sorangan. Moal kasibat gitu euy. Alah sia para laur euy. Urang sampeurkeun harimau mesti kunaon. Kunaon? Kesurupan nih bener gitu. Kan? Sare naon dinya teh? Aya naon nyi ngaganggu wae atuh. Naon ari Akang? Ngimpi atau kumaha? Ngajual taretek kasih adu cabani 50.000 hiji meuli 2. Ai teh kakara dipanyer 10.000. Mana tuh duitna? Gur mau dibeas? Aduh nyi ngimpi. Dasar geblek. Dasar laki geblek. Tuh,
kemang teh. Assalamualaikum. Salam. Mang. Dur, kajero. Siap. Duh, kebenaran Mang euy. Naon gitu tuh. Udah kan lu. Ngadat Mang euy. Naon? Ieu hayang teretek. Duh. Hah? Ieu mah pesanan Pak Kubu. Udahna cenah aya nu karek. Ada malila teh nyeun deui lah Mang mah. Hiji Hiji pan aya dua geus we ka kubukeun hiji atau Mang nyeun hiji. Ai ka kubu mah suka di ayeuna budak ngadat hayangeun. Geus dipesenan eueuh. Geus lah ieu ayeuna bae teu kabok lah. Nya manis sabaraha gitu. Aya sabaraha gitu. Ada pesanan ieu mah tuh. Sabaraha gitu ieu. Wanina sabaraha ieu mah pesanan duarana pesen. Lain ieu bae hiji we jam budak itu ngadat budak. Bae da kubu mah tuh Lain lain itu cokolot. 50. Hah? Daek 50. Aduh nang menikah bina-bina teh biasanya 10.000-an we teh. Da ieu mah pesanan kewe isukan atulah panggilkeun ku di dieu. Goblok teh. Aduh, bobong aya pesanan ti kubu aing aduh teu nyamun pedah ka budak keur ngadat kitu teu meunang teu goblok anjing biasana ge 10.000 ka bina-bina tinggal 50 kos lain jeung tetangga. Goblok ieu mah. Kieu emang ayeuna mah heuh sok bae jadi ieu ku abi nya 50. Ngan wayahna ieu kan teu hafal hargana sakitu nya teh 10.000. Ieu mah heula 10.000. Ieu 10.000 heula nya. 10.000 heula ieu dibawa ku abi nya. Isukan sesana bari mesen hiji deui. Beusi ieu ka babarian ruksak ngaran budak nya. Isukan hiji deui. Ieu wayahna 10.000 heula jadi sakalian isukan nya. Kumaha? Heuh dipanyana da beuh teh nyaho 10.000 we da. Ayeuna Isu pokoknya isukan mesen hiji deui. Da ieu kan bisa tere ruksak ieu ngaran budak sangeunana. Pokoknya isu jadi mesen hiji deui jadi bayar jadi 2. kembali ari kitu Nya. mah. Kajeung keweno teh amun kubu ka dieu. Kayaknya kakara hiji. kitu nu penting mah kaku kacocokan ieu Heeh. budak uing mah ge Kitu we lah. katurutnya. Heeh. Ieu wayahna sakitu heula nya. sok. Wayahna nya mah nya. Heeh. Pokona isukan ka deui hiji deui ieu. Nya. Siap. Heuh yuk kitu nya mah nya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aduh, bakal bener gitu si Kadul dah. So barakali oge tara bener sih eta mah mayana. Tapi sugan aya mah bener. Boga meureunna teu si Nyai meuli beas jeung udud. Kunaon si Akang juga nu kebelet teh suruh ngasarangi sorangan. Mau kasibat gitu euy. Alah sia para lawur euy. Urang sampeurkeun harimau mesti kunaon. Kunaon? Kesurupan bener gitu. Kan? Sare naon dinya teh? Aya naon nyi ngaganggu wae aduh. Naon ari Akang? Ngimpi atau kumaha? Ngajual taretek kasih adu sabari 50.000 hiji nu dua. Ai teh kakara dipanyer 10.000. Mana tuh duitna? Lu mau dibeas? Aduh nyi ngimpi. Dasar geblek. Dasar laki geblek. Terbaik. Man. Halo, Man. Halo? Ya diharap. Lah logan sakedeung. Ya siap. Butuh ka atau pantona? Sok ke urang kadinya dibuka pantona ka jero we lah. Oh, siap. Sok. Ayo ngobrol di tukang. Hah? Ngobrol di tukang. Wah, itu beri nempuan teteh kemang. Kemang rek mano oge hayat ah. Siap. Raya gini. Tek nempok kemang teh, Mang. Sok tinggalian mana nu kapake. Anu ieu euy. Kita ieu. Sok nu kapakena nu mana. 2 3 lah paling. Jadi lah. Siap.
Tah ieu meureunna ieu hiji ieu. Terus kemana deui? Tah ieu lah bae nu leutik we lah. Mesti kaduitan nu gede mah tah ieu ieu. Masa opul lah kemana we? Tah jeung ieu we lah. Tajeng kita tah. Tah jeung ieu heuh. Saan milih nama nu alus Udah apa nu jadi duit atuh. Heeh. Lain mau disubuhan ieu teh. Oh, ke urang ieu heula ka pamajikan keur di dapur keur nyangu. Di dapur. Atuh sugana teh ka pamajikan heula atuh. Engke. Gas teh jiga rek beak ya teh. Aing makan can masak teuing ngejo ya. Kali urang mah salah ke urang makan hayang dahar jigana. Nih, aya kopi lu nih. Oh, atuh kan. Aya si Adul ka dieu. Rek si Adul ka dieu. Eta nanya ke Kemang, meuli Rek teman beli. Sugang ya. Aji atuh meuli ka warung da eueuh kopina oge. Beli sakalian mang meulikeun naog. Jeung gas. Tare beak aya ngejo kagok. Hayang gigih teu pupuh ke. Mana nu dik nyobahan kopi teh nih asa. Lila wah kopina tau meuli heula gitu. Ih, kayak Kopi wae ge naon mana kopina? kayak heula. Iya teh, kemarin teh kumaha ieu teh bener rek maya ramuan maneh teh. Nah, meni teh percaya mang ada dibayar mah. Pan anu teh heula ge encan ka urang maneh teh. Apa geus ti lama dipatotoskeun jeung naon hari teh nyokot pot naon atuh. Aslina ari Encan. Encan mayar ka di dieu Geus teh pot mah mah. nyokot pot sabari hiji lah. Oh, Masuk sok. bener urang itu Oh, banding kembali. pesanan. Jadi moal ieu. Jadi Kontan moal. asli sok ieu aya duit mah pokona urang sok we aya duit mah ieu tuh. Mana di ketak? Ya, jadi ge maneh mah. Aya tuh. Aya mah. Nah, aya duit mah gampang. Oh, Bener. sok enggak. Geus ge ieu kan atuh anu kapakena nu tadi wae. Heeh, nu tadi juga kopi lah kumaha ieu aing. Mang Ridho henteu ieu teh. Aduh. Tuh nya cumi ge pareum ye aing mah euy makan can asak ge samu teh atuh. Nah mana cenanya dititah meuli gas teh meuli hara resep pisan. Sila kita tadi nah kenaon heula cenah. Susu kok aing mah gerak. Bener mang asli ku urang pokona eta mah ieu dibeli asli pan ieu ditemongkeun duitna. Ari bener mah sok. Eleh eta nu dititah meuli kopi jeung gas. Sugan teh geus ini karang ngobrol jeung si Adul deui teu balik deh hari tau ge meuli kemang teh siga nu heueuh. Itu tingali kringejo teh asak-asak. Ngobrol we terus. Alah. Pohonya kado ngobrol jeung si Adul aing mah aduh. Hampura nyi. Si Adul we di layanan hari tau ge teu balik bayar. Oh, iya mah ayeuna kemang masuk teh. kan. Bener, ayeuna mah bener. Ah, maneh mah hari tadi Iya teh bayar tuh, bayar nawar, nawar Bener, era Kopi. nagis ya urang. Geus ayo. Hah? Itu mah ieu. Gua kayak mana gua nonton gituan, di geledung sih teh. Iya teh. Ih bener alus euy maneh mah make teh euy. Batur mah tina beheung ieu tina irung euy ngameh naon eta? Wah, bener euy ayeuna mah robah make kongkorong teh ayeuna mah tina irung. Hafal urang heueuh nya asa kaidean. Ayeuna mah tong nabeheung euy anak irung make teh. Ngara katempo ku urang ongko, ku batur ongkonya. Kayak mana eta mas mau ka didinya mas udah kabagian beheung mas tuh. Meh kadeuleuh ku batur ai di dieu mah keur aing kahalangan ku jangot. Tah ku aing mah di dieu teu. Di dieu mah kahalangan ngali. Alis teh aing. Ah bener. Terima kasih.